Jang ka dieu. Si Maya naon nu goroan? Gede pikir sanaon mah. Jang kusabab ayeuna teh zaman pacekik ekonomi segala hese. Bapak anjeun teh pesan ka mama. Samana fokusna. Namun anjeun geus gede, mungkin candak harta karun dileuweung. Kieu baheula bapak anjeun teh caritana. Ieu murang kali geus kirang bade lahiran. Bisi abah bade sodaki nangkeun. Bisi abah mah sono umur. Abah bade kaluhur bade ngintip ihata. Mungkin lamun si murang kali atas lahiran, canang ihata dileuweung. Oh, nya mohon abah mangga. Oh mohon atuh mama, ayeuna si Mabi bade pamit heula. Dia kudu kurang ya dibenangkeun harta karuna. Soalna orang bisa kaya. Oh, bener teh. Burukeun atuh urang teangan. Burukeun. Dia bisa hidup orang kaya ieu. Reungit. Kumanya bareungit di tempatnya. Wah, lubuk kanan. No. Nepi oge euy. Iya itu kan sudah. Tapi di mana? Coba orang Main heula. Juga ya. Kita tanda-tanda. coba lah. Alhamdulillah, aya oge ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama orang widi ah. Bereungit di dia euy. Oh. Anjir. Kapanggih geus itu mah. Hebat. Jangan Bu, pegat jangan pegat. Cegat. Kemana jalannya? Cegat. Iya nih budak na oge. Hei. Mana nih, Pak? Ieu mah sanes naon? Mana, Pak? Ieu mah tas biasa. Oh, tak bisa naon. Sanes naon di mana heula? Sanes naon? Bang ngapun lah. Ya, nulis naon lah.
Bang, abi bantuan doa. Nang tanglin aing Pedro. Aing preman wilayah dia. Ampun. Abi Aing ngadoan. Jurus menang ompong sia wanit aing ha. Apa nak? Mang sing kuat, Mang. Mau aing doaan. Siap. Mau beli. Wah, sia. Jelas di rumah ya. Kurang tahu kurintil usep main kena pentil com-com giliwil. Mas, kita bantu. Transfer mana? Bantuan deh. Bantuan deh. Apa guna anjing? Ampun, Mang. Ampun mah. Kering tadi mah. Anak atap sok noyon jadi Pak. Balik. Yo bro berapa deh sih taruh ah. Alhamdulillah ya Allah, hujan kesalamat perjalanan. Nama atas saya jual ke pasar Ujang Kos Mangga. Hargina mangga Ujang dijual 2 juta lah. Mun mangga mah kieu ku abdi di ka pasar terus dijual harganya 2 juta. Ya, Abdi bade pamit ya. Doakeun mah pidana. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang, dari kemana aja? Iya, Bang. Sabar aja, Mas nah. Mama tadi orang tadi kita. Nah, teuing atuh Jang. Udah mama di orang mah. Mas lah, tawar 2,5 juta lah. Ah, tuh bisa, Bang. Kan cek sama abdi 2 juta. Daripada kayak itu jauh teuing Jang, hop kadi ku Amang, Mbak Yus. Keluar terus lagi ke Mama 2,5 juta gitu. Si Amang. Ya tuh. Ya, Pesan, Bang dia. Ya, ku Amang akan ti dieu tong meeting Jang. Ya, Bang. Ya, juk. Bang, namanya kayaknya cek sama 3 juta. Jang, geus 2,5 juta ayeuna mah lah. Kasih Odi. Ya masa sakaya deui Jang, asli Jang. Itu bisa, Bang. Ngecek si mama lagi kudu 3 juta ieu teh. Geus banyak kasih Mama 3,5 ayeuna. Ku Amang ieu duit aja ieu. Geus mesakan. Ya rek di transaksi ayeuna ieu jual beli. Itu 3,5. Ah, mau jadi kasih Mama, mah 3,5 juta aja si Amang gitu, anu nawar. Ya, Jang. Terus lagi, Bang. Jang. Biasa tong liatin Jang. Mak, Ya, Ujang. cek si Amang lu tadi teh cenah. Ali pun 3 juta, kudu 3,5 juta. Teh bingung, Mak. Kumaha sih? Tadi cek mah 2 juta, ditawar si Amang teh 2,5 juta. Terus cek mah teh kayak 2,5 juta. Pas abi kerja teh ditawar 3 juta. Pas abi 3 juta tawar 7,5 juta. Jadi abi teh bingung lieur ke aneh gitu mah. Kakareukeun abi beneran ningali pembeli nu kitu. Pancur mah nawar teh beki turun gitu nya. Ya mah kalau beki naik umpama abi teu ngantos kumaha coba mah. Mata. Atos ieu Jang. Harta anu dieu teh tong dijual gitu. Teh tong dijual. Hoyong terang anu dieu teh sanes jalmi nyata malaikat ieu teh. Malaikatnya. Jadi dia dipersanakeun ku saha? Karena Yen eta harta eta teh Jang bade dipeser kuna